aing nginjem duit eta maksud kesalahan lain. Kamu mau minjem uang buat apa? Di pasar baru mah komplit kieu anjir. Komo di toko Hasanah Muslim anjir aya sejadah, sarung, perlengkapan haji. Ini mereka baju obral-obral ge aya. Din tuh balanya tuh, itu tuh loba diskonan gitu tuh. Mungkin mah urang burukeun. Gemol cing loba di pasar baru mah. Mungkin kayak bisa di lockdown deui. Kita belanjanya udah banyak ini, nggak apa-apa. Buru-buru Din, pokoknya mah nuku maneh nepi ka hayang. Beli Din, borong tuh celana, baju, nuker baju lebaran tuh. Kayak emang geus lebaran mah nara naik deui hargana, mu pengayeuna marurah buru-buru borong Din. Eta nu di imah ning anu di kamar spray ngesarwek gitu nya siga nu beurit eta, buru-buru ganti meuli cing loba. Karena ya gunta ganti nu mahal tuh ngara awet, pokoknya mah meuli cing lobanya. Ada beberapa model terbaru, kayaknya cocok deh buat ini. Apa ini? Kira-kira yang bagus yang mana? Naon Din eta mah gopet gitu, pilihan baju teh siga pot bunga nih kemang-kemang. Mendingan beli sarung tuh, alus tinggalikeun. Dina tempo urang hayang muka teh tinggal mukakeun, tinggalikeun alus tuh. Ning meuli ieu sarung pas. Kan aku jadinya bingung Mas, kan aku nanya pendapat. Bingung gitu kumaha maneh we, maneh nu make deh, da urang mah teu make. Cek maneh alus meuli-meuli we. Urang mah da teu apal kahayang maneh nu kumaha, sok milihan we nu kira-kira cocok beli. Teh ka mana, Din? Tiba kamu ganti baju mau ikut? Ini lho atuh, Din. Ongkong ngajak, ini sorangan, aduh aing. Kemarin menang minjem duit ikan embus anjir. Loba aya 15 juta mah lumayan. Terbelanja si Adin mah cukup lah. Tempoh heula duitnya tadi belah di. Anjir. Kemana duit anjir? Anjing bat abi pas urang di angkot cigana mah anjing. Anu luak lieu ka urang anjing. Aku lagi baik banget hari ini. Beliin aku baju, sepatu, semuanya loh. Aku aing ka telepon ka Kang Mus da duit nage menang nginjem ti Kang Mus, ku aing telepon piratu. Ya, Ada masalah Kang? masalah apa? Abi kecopetan Kang, abi ya keur di pasar baru keur ngabalanjaan Andin. Di pasar? Iya. Jika nama tadi Kang, abi keur naik angkot cia nama. Kang, masalahnya abi tadi ningali si Ubed di angkot. Teh artosna teh anu nginjem ti Akang teh eta teh nu dicopet teh. Anjir, aing kumaha ngabalan ieu mayar duit ieu balanjaan si Andin anjir. Duitna jeung kacopetan aing mending kabur aing ya. Mas gimana? Bagus nggak? Suami saya mana? Maaf Bu, saya mau kasih tahu suami Ibu sudah pulang duluan. Mas Al kemana sih? Kenapa dia pergi tiba-tiba ninggalin aku? Apa ada masalah?